warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, wilujeng patepang deui sanesna kuring lain padilah dina acara Warta Sunda. Dina dagu ieu sim kuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan bencana alam anu aya di Kota Bogor. Hujan angin anu ngaguyur wilayah Tanjolaya nyababkeun taneuh saluhur 100 meter urug. Sareng deui 13 imah rusak. Teu aya korban jiwa dina kajadian eta kusabab warga biasa nyalametkeun diri. Gawir saluhur 100 meter anu aya di Kampung Pasir Ipis, Desa Situdaun, Kecamatan Tanjolaya, urug satos hiji wengi hujan ageng. Numutkeun saksi mata kajadian eta kajantenan nalika sababaraha warga tos kulem. Sora nyaring taneuh urug kadenge ku warga anu masih keneh hudang. Aranjeunna langsung ngahurungkeun alarm. Taneuh urug nyababkeun 13 imah rusak. Kanggo samentawis warga diungsikeun ka tempat anu aman ku petugas. Samentawis bantosan ti pamarentah lokal pikeun korban masih minim. Sakitu bae warta nu sim kuring tiasa didugikeun. Pamit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.